Eta teh tiap aya jalmi anu ka dieu gitu pasti we linglung gitu nya. Tapi pasti menakan aki-aki eta. Menakan nya nu ngajajapkeun kitu mulai ka abdi jajapkeun dugi ka lawang. Tos dugi ka lawang teh aya anu ngajajapkeun. Assalamualaikum, Sampurasun Beraya, tepanggih di channel Saung Antra Kusuma. Dina acara ngadownload, ngadengekeun dongeng kolot. Ya aya bahodang we di dieu. Urang ngadongengkeun ieu bahodang. Kumaha ieu sejarahna nya kapungkurna Sejarah kapungkur. Kampung Jati teh. Bahodang Lampung Uninga wentena. Bahodang aslinya? Asli. Asli bahodangnya. Akhirnya seberapa tahun? 55. 55. Berarti ada geus seberapa? 50. 50. Genep pun jadi. Genepnya Tapi teka tinggalnya sih gak usia 20. Orangnya. Yang ini kamarnya. Oke, teman ngomong ke narasi itu. Kumaha cik caritana Kampung Jati teh asal mulana jadi Jati teh kumaha tah? Ari kapungkur mah nyata itu nuju kapungkur tahun sekitar 80-an lah. 80 dia. Seueur nu dilinglungkeun paningkeun jalmi nu kata mah dilinglungkeun. Ngaroskeun raya wengi. Pakai GPS pakai kapungkur. Perasaan aya naon. tahun 2010. Perasaan aya naon. Jadi sangat tuh nya inti ngomong Sangat. kapungkur teh mah. Udah tuh tahusan bumi kieu benernya ngomongnya. Sarang kan di paling dia ge sopur Mang Usin kapungkur Abah dia teman tanya abah di Nya. istri. Mang Usin tah paling dia tanya ya. Teras dapun bapak di dia kapungkur mah paling dia tan udah ngoku bisa ayeuna paling dinya. Tah paling dia mantan paling dituna Mang Oyo paling dituna teh. Dinakeun tahun ngalih itu teh tahun 70-an pun bapak mah kawetan. Tapi desa mah pas buka pawitan. Nuju desa eta keneh desa Cijagra. Oh, Desa Cijagra. Jagra kene nya. Kapungkur mah Cijagra. Oh. Dari Desa saketan nu di Kawitan mah pamekaran nya. pemekaran tah. Pendesa teh nu di damel bumiku Haji Atam Maru. Iya. Tiras desa eta teh. Desanya tuh. Tiras desa tah anu ku mengaum ayeuna. Tiras mulai ayeuna mah leuit untuk penyimpanan nya penyimpanan segon kapungkur pan segon teh leuit di sebatna teh nya Gudang kayak gudang ayeuna mah desa kapungkur desa eta mah nyata jadi si warga teh store ka desa gitu. setor ka desa pan kapungkur Pajak itu pajak teh pan ku segon meureun kapungkur mah enten ditampung dinakeun atos dimekarkeun teh tahun sabaraha Pururahmu kan kapungkur nuju Palurah Eben Palurah Upu tah nyata di Jagra pada kapungkur masukan teh bana kengeng ku nyaraosna gitu lah desa terus sae kapungkur pan ayeuna kadinakeun mah terus dimekarkeun kengeng eta teh kengeng penjabat kapungkur Pak Emen pemekaran teh ke Pak Emen Pak Emen urang kasih sabaraha sasi teh main sasi di tahunan ngadeg mah teh ngadeg gue palurahmu ngawitan janten lurah muka pawitan pertama ya teh. pertama teh Oh. sareng calon teh payu teh ngawitan palurah Eben sareng Pak Guru Ahdi kapungkur teh bade ngawitan dari dimekarkeun teh ngawitanna palurahnya palurah Eben sareng Guru Ahdi ngan kengeng ku Guru Eben kapungkur teh Guru Eben tah janten Guru Ahdi kapuhan asugan teh nya bade
teras gitu ta terus kengeng ku palurah eben langsung mekarkeun ngapungkur teh nyata disebatna mekar pawitan Karpawitannya ada di di Mekarkeun. ku eta penjabat teh Pak Emen ngapungkur teh kengeng sabaraha tahun aya 3 tahun Jabat sementaranya. terus sementara teras nyalon deui eta palurahmu Pak Asep ngapungkur teh Bu Wiwing 3 calon teh ngapungkur teh janten palurahmu atas palurahmu dereng palurahmu teras ku pananang Iya. pananang teras ku Burhan 2 periode Nuhun. Oh, ada punya. Jati teh namina Jati teh nanti itu kampung. Ayeuna teh aya kapungkur ngapungkur. mah Ciburia Oh, pangla eta kumaha tah? tah nu cari sejarahna digentos Jati teh mangga ditarinakeun pan seueur tangkal Jati Oh, di Oh di dieu teh Jati Unggul. Oh. padahal pali dia mah teu aya kapungkurnya kayak tanggal Jati teras kebon jeruk kapungkur mah ieu mah itu teras kebon jeruk kan pali dituna nya seueur Jati Jatinya. tangkal Jati gitu Jadi we Jati. aya di kapungkur Sabaraha tahun tah di ngaran Ciburia. Ciburia teh. Ciburia Heeh. di ngawitan tahun 85-an lah Ciburia mah Jati mah Oh, Jati mah. karyenakeun tidak Ya, orang 85-an ya. karaoke nih. Tidak 85-an lah. Karek diulik kene berenang. Tidak 85-an ya. Ayo mah kita di kelompok. 85 mah nya udah. 85-an di Nugget. Maaf dia lain 2000 ya. Tahun 85-an lah. Di Sebat Jati mah karyenakeun pungkur mah Ciburia nyata. Kapungkur mah Di 85 nepi ka dugi ka ayeuna Jati. Jati. itu maksudnya Ciburia teh di tahun Di pertama, we, mulai. Pertama Oh, we. di pertama nepi ka 85. Nya. Oh. Tadi gentosna Jati mah tidak 85 ka dieu. 85 ka dia. Nya kapungkur mah Ciburia da. Jadi Nah, orang geuningan Ciburia. gitu baraya ternyata Jati teh bagelar mah Ciburia geuningannya. Ciburia. Sampai tahun 85. berarti orang mah geus asup modern tah Modern. kade. Nya modern. Modern. Tahun Geus 2000 Jati, geus saya Jati. Ah, enggak dibikin orang geus kolot. Aya udah apa terus aya? Ulah. Apa di dieu? Tuh acan aja, ini ada desa oke teu acan nuju sarang keneh atuh kapungkur mah. Nuju sarang keneh. Keur mikir berenang Iya. saha Ku saya naon. Alpa ti raja desa ka ieu mah raja desa ge ti nya lah nuju eta keneh tah. Iya. Nuju parawek keneh kapungkur mah. Iya, iya. Da cenah nya Jadi saprak aya sakola we. Ieu tah SMP. Ari SD berarti kapungkur da SMP pase. SMP hiji, SMP SMP negeri hiji Paseh. Paseh. Kemarin tinggal lama 2 heula. Oh gitu. 2 heula 2 pas heula. Tiba ieu we tah nya rame tadi enakeun mah. Da kapungkur mah eta besok diarang ngadulang layangan dinya teh bio oge. Oh jadi Dekat SD mah tiba kapungkur. Kapungkur SD mah. Cik Kan aya aya sejarahna teh tapak tilasna teh di Jati teh. Nya aya saur abdi oge nyata ka eta tah si sebatna Ciburia teh nya. Iya. Nyata zaman kapungkur nuju aya abdi ge ti Punaki ieu. Nah menuju aya Punaki pan nuju hari nu bade aya nu jaro kayaknya teh ka tuan kada teh sok ngajejakkeun Punaki teh nya. Iya. Sok abdi sok dicecana kitu kapungkur teh. Sok dicecana. Tuan kada teh saha? Nya tuan kada teh nya Belanda sauna mah teh. Jauh kan. Oh, makam di dieu di Makanya kali dia ngan enam dialihkan kan ditanyakan agak pungkur mah di cekat tengah-tengah lapang pada perumahan kan lapang ieu. ngomong Oh. nah dialihkan ke paling rebah akhirnya tanyakan cangkring tapi dia enam dialihkan Makam makam nama aya kayaknya kayaknya dialihkan nih tanah hukum pengintannya Oh. nah hari buka hari dete aya saur nama dengan di eta ge Iya. naik kapungkur nya seueur jaro kayaknya teh Oh. ada rongkap di mana Makam Tuan Tuan Kada teh. kada teh Jadi kada tuan teh tidinya sisilah Iya. namanya. sisilahna tidinya sebat kada tuan teh Kada Tuan. sisilahan mah tidinya Tuan kadanya. tuan kada pungkur Balikeun teh kada tuan. balikeun we kada tuan Oh makam nama itu di Jati Makam nya. nama paling dia aya Lebat nama ke wilayah Jati Pak itu. nya lebat nama kan kapungkur nyata kitu da sanes perang sanes jeung eta eta kabunuh ku nyarira Ciburia. si
nya ti kudana teh karena kekacangan teh dari bala teh urih gatuh Iku saur dawet teh lamun bahasa aya nama Selewat. tipe sewa gimana? sewa Soledad. Soledad. Tiseureuleuh. Loba. Loba ya. Loba bahasa tiseureuleuh ti Soledad Soledad. yang jumpu satangtung atuh ada kayaknya teh kalapang teh kapungkur satapak ke jalan teh kan paling itu ke kuburan teh udah teka tinggal lah abdi oge mun eta teh da Urihnya. ori hungkul atuh Urih teh terang ilalang ya. Oh iya. Oh iya, Indonesia no ilalang. Karena ya laguna ilalang. atas itunya tadi ayeuna si eta teh kudawat yeuna saur nama mastakana kalebak da dugi ka ayeuna caina mah aya nu Ciburia teh sebab Ciburia teh da dugi ka ayeuna ge aya keneh siras caina mah Oh iya gini sudah. ternyata nu paling ditu teh nu ayeuna lebakeun perumahan Ayeuna tetep lancar. lancar dugi ka ayeuna kan komo lamun di nya dipayara malah itunya da ayeuna lamun saur abdi mah kange eta disedot moal seep kamu RW urang mah Iya. Benar. lamun bade disedot mah Di sebelah mau moal seep teteh bisa RW mah Oh, susah cai we moal nya. sesah Oh, Oh, do. cenah ada Ya. baheula mah anu teboga cai teh kadarinya cenah. mun ti mana ti baru ti mana kayak kadinya bade nya reseuh bade naon teh ngadarama cai ka meueut kapungkur mah istilahna. Ayeuna masih sok di sok diangge eta. diarang go enak dugi kayana geus seueur nu nyaranak ka ngaranong mah aya wae Oh, cuman khusus kamalan dong. Itu pakai nyusul. yen para kenyeseuh Jadi anu kitu teh. Ya, Itu aya nama da percayai abdi, modelan we. gitu diangge Kang Elando. Aya nama dia. Lano haus. aya dugi ayeuna ge da aya keneh sira teh Ya. nya saur abdi ge halodo kapungkur nuju aya dugi ka 11 sasi kan Ya. Cai kan jalan we. kapungkur cai biasa mata Ayeuna. sajati mah teh kapungkur ge mun teu aya eta mah tos ka kekeringan maka serang oge nu paling itu pan ayeuna nu legok maka teras-teras ka hilir ge didinya wae percayana percaya Tah mau dang anu kap ti payunnya mau dang anu carita teh anu video teh seueur anu dilinglungkeun geuningan mau dang. Kumaha teh? tah ari nu Nah, tiasa sebut dilinglungkeun kitu gitu atau nepi Memang tak apa jalan. teu apa jalan atau tentang hal jagung teuing atau kumaha teh? Ayeuna pertama mah sok itunya ya ari jalmi anu salangkung upanya anu bade bohna bade nyaminangkeun malah di itu bade apa kantos seueur nu dilinglungkeun kitu teh ngan sok nyata dijajabkeun nyata sok aya nu teu aki-aki teh jajabkeun ya dugi ka bumi nah terus eta teu aya cenah ngajajabkeun teh saur eta Aki-aki eta teh. nya jo ngahilang ngaleungit tuh pinten lah Ya. Ya mistis sih. Ya, eta berarti menjadi guide-na teh. ya eta juga teh aya Da kamar oge karena abdi pesannya pesan Gojek. Bingung Gojek oke, jangan di paling mana cenah bumina gitu Eta kan. mah euy da. Eta mah teh kebaca GPS dia. Lain teh. Eta mah. Ari eta urang kaungkap teu. non teh Anu aki-aki eta kaungkap teu. Saha-sahana gitu. dugi ka ayeuna ge Teu kaungkap. teu kaungkap dugi ka ayeuna ge Iya. Eta teh tiap aya jalmi anu ka dieu gitu pasti we linglung gitunya. Tapi pasti menakan aki-aki menakan eta. wae eta nya nu ngajajabkeun kitu mulai ka abdi dijajabkeun ya dugi ka lawang Iya. terus dugi ka lawang teh aya ngajajabkeun teh Bagernya. Tunjukkan tips sampai Nah emang sihnya ai Sunda orang Sunda mau tahu oleh ayo wae bumbu-bumbu eta mistis cenanya aya ayo wae wae cenah kana kapungkur aya wae kan nuju ke Banawi pan ada Banawi seueur lieu kapungkur panah Oh Lio teh etanya Pabrik naon bata. pabrik batanya Lio teh. pan dia bisa dayana tiras pabrik bata tiras Kang Aum eta Kang Aum Almarhum, terus almarhum atuh ini. apa Almarhum. suraya Almarhum, eta Pak Aum. putrana Epi Oh, mohon.
Tapi kok jati teh nya bahalamanya Uh. karena memang saur abdi masih kirang di jama nya. kapungkur mah jam 3 sonten nyeptot asar gitu. Terus aya nu lampreng atuh kapungkur gitu. Terus aya nu lampreng kapungkur. Iya pamintannya non ku sepi teh Iya, maksudnya ku sepi, daya penduduknya jarang penduduknya. Penduduk da jarangnya lagi kene lah. Di paling ditu hiji 2 sareng raka nu almarhum tah ngawitan nu eta mah almarhum nu ditu pamagatna eta istrina ieu awatan nya nu pangageungna we eta mah nyobia nu almarhum tah ngawitanna ditu teh raka apa nuju di dama di firman nah jadi oge ari nyenongan yang ngaturan Firman teh naon pabrik. nya pabrik Oh, menu ayeuna kan nya dinya kene tadi dia amun bade maturan teh pan kapungkur mah uing teh jam 8 uing ka jam 8 wengi kapungkur teh di sisip nya. jadi teh jam paling siang teh nya teh jam 3 bareng ngendong dari ke Raka jam 3 jam Subuh. anjing Nya subuh gitu. nya santan jam 3 anjing gitu. Iya. Jadi uih mau tidur teh aya jam 8 Nya. Tapi eta kabarnya bener jati gitu nya. Apa mi baheula memang sudah tak jati mah tiasa teh aya anu mah nya. teu aya ayeuna nya teh da palih ditu Pentas deui gitu padahal pentas paling wetana melebat ka baru biasa jadi Hari- komoditas usaha kan. ngomong Awis kan jati mah juga kan. Nomor jati mah lumayan. dan ayeuna oge paling di eta nu dipadani kantos ning ku Jati Bodas teh Nya. Jabon. Jabon Apa jabon teh? Oh ya kan kos sejenis monyet. Oh iya, Oh udah babon tuh. benar dong. Jabon. Jati Bodas. Jati bunda. Lain anu dipulukeun kalau sanggup tuh mah. Oh abon Kita kan. mabon. pan ngawitan we perumahan teh ku Haji Musa galung pagaduh Haji Musa teh nu dalam perumahan di nya dugi ka ayeuna dilegok oge pan eta teh ku Haji Musa di Galian dipake nyaeur ka pasar baru kapungkur dan nu Haji Musa ieu panglegana saya Tah kopi ieu terang tuh uninga kan jati teh perbatasan teh baru aja nya. nya Tah kuping teh cenah baru teh ieu pajun nami Jami teh keras. nya pan ayeuna lamun ngawitan ti dieu bae Saha teh nami baru teh. ada yang baru Nya yang baru, yang baru. nami Jami teh. nya nami Jami dalamun nya pan Raja Desa ka itu pan dugikeun ka ieu kano dugikeun ka Palidina ya kan ka ieu pabrik Agus nya pan sebatna teh upas Tah eta nya upas ieu namanya upas mitos nama di dieu teh nu ada. nya eta upas kan lamun eta cenah ini turunan yang baru kawan itu yang yang si upas teh kue yang baru gitu yang lamun aya penakan sareng upas gitu ada ieu turunan yang baru jantan mau ngaganggu soalnya teh da Tah saula teh upas teh cenah sabentuk orai cenah nya. orai Apaan sih eta berarti kuat baheran. orai dan Lo mau belajar kolot. Penting kalau mau belajar kolot gitu nya banyak. Ulah teh kudu mau Halus. belajar. nanti wawasan. oh nya dinya nih ngatanyakan ka Palidina Paliduna dituna dugi ka pabrik si Agus anu eta ka ieu aya nama lah tangka ranu Palidina buka aya Tapi keneh teh memang sok kaganggu gitu ya ka oke penginten mainan aya alasanna pangna eta ngaganggu teu naha dendam atau tapi memang kumaha gitu. kan dugi ka ayeuna oge ning Baheulana gitu ieu ya mah. dugi ka ayeuna oge kitu lamun pepenakan cenah sareng orai boh di jalan boh naon ulah diganggu cenah da ngarupikeun orai seutnya nuju ayeuna nu
dianggo ieu pas serang ngapungkur teh paling dina teh Iya. serang nuju dianggo musi dan dianggo lapang pan nuju zaman acang tah Iya. raja desa. Iya. Tah abdi mah ke zaman almarhum ieu mang aja pemogetna coyok Iya. panuju ngabeca tah mana waktu itu dianggo si beca teh ieu duh ka tikus ruk kayaknya mana eta keur serang Maaf gitu misalnya. gua gawe Modal ya balapan. dugaan gitu ya dugaan tim menuju ngetemnya di parapatan mah aja ada teh Becana mana cara mengamit iya yo cara mengamit yo mengamit jeung mecakannya ho jubah ya keur kuari dah mah duh ka tikus ruk tah nyata bade ngageleng orang ai sabun kieu babi bisa encangkeun dah dicek-cangkeun kayaknya tikus ruk kudu ka bolokot ieu acuk oge beca Da baheula bos beca teh mitohanya. udah bos Bos beca. beca teh mitohanya. nya Ya, apa kemajiatan ya? kaji aptam kan seueur becana Iya. Saking kusieun ku orai jadi urang cilaka. jadi cengcangkeun sieun teh eta cengcangkeun ka abdi teh Ayo cek aing mah naon teh urang teh kurang naon sih kita jual. nah ke Bogor menuju ke sana aya sekolah tadi dinya oge natanyakan pada eta tangkal asem anu di daerah asem teh ageung Iya. anu di anu ayeuna kumang kos Ya. ieu Kalau bicaraan berapa mudah mun paling dia tepat asem paling dia teh ageung pas sana namina teh asam cenah geus. tangkal asem sering Pasti aya, kita eta aya nu eta pan Menakan. nu menakan ka itu teh tangkal asem Nah, balik dari ke baru, kemudian ya baru teh kan aya yang baru. Nah, aya teh kuburan mana? aya Di aya mana? di baru ke Di baru. di baru aya kuburanana ge Aya Di yang kayana ya kan? aya keneh nu kayana ge kuburanana yang baru Kudu ditanya. pemilik yang baru teh tokoh pejabat atau nanti tokoh naon gitu. nya kabungkurna mah pejabat teh Pejabat atau nanti janten Sakti. Turki mah dari Sakti, Turki, Malaysia nama Turki. nya Turunan yang kidul. oh ya gitu kan? ya turunan kidul lah tah lawan bae eta mah sareng si ieu si eta nama dapat keras kepala Sudiman Aya hubungan Nah, teh eta yang baru jeung batu eta batu naon? Hah? Bisa teh dikasebut ke namanya ieu mah punten-punten nya Iya, ieu mah. eta batu mah. meme. Sebutan teh batu meme kata teh nya. iya beda sih ngaranak gitu atau banyak Gitu banyak kan batu udah termos sensor. iya banyak ibarat mereka di termos sih karena eta kan Ternyata. jadi itu jorang beda mah Ya, ada Batu awewe lah. si Nah, karena Nah, teh jorang teh batu awewe. lamun aya nu eta mah da eta teh lamun terang nya ada teh karaton abi Karaton? namun Hah? namun eta mah karaton eta teh Jadi di jero saurna teh batu awewe eta teh. nya karaton Aya karaton gitu. Jero na teh aya karaton. karaton teh soal kepercayaan masyarakat banyak Ieu mah perlu digali. karaton tah sapertos ieu teh sirah cai ieu teh saurna nya ye namun eta ge sami teh karaton dina tangka eta na karaton mah na Tangkal tangka gede na teh. nya aya nu ageung ka dieu nya koang Aya keneh nya. aya keneh nah eta teh Koang dugi ka dinya nyata ka na batu batu eta eta oh pangparatanna teh ka ituna teh saur nyala saur nuju aya keneh Kang Mus ya geunya nah eta teh dibade kanggo kempelanana ti mana teh di dieu cenah saurna teh wih di Cirebon wih di mana teh di Sirah Cai ieu Kempelan teh. kempelanana teh Di Jati teh loba aya karaton ya bahan. Iya. Di mana teh? terus aya we di dinya di Kapung Purun Oh. Aya di jadi dinya. itu Sampai saya ngalihkeun ke di payun gitu di sisi jalan gitu. kene ke saya we di dinya tapi memang bentuknya memang alami nya untuk ilmu mahat dibentukkan gitu tah kantos zaman ieu nya nu digali Heeh. bare di paha di anggo damel ketapakan Ya. di eta pahat gitu kan dugi ka teu eta jalmina ge ngalengerek di dinya kapungkur kantos eta ge bare dianggo nya mencarikan ieu gitu
dianggo tatapakan ya Tatapakan teh. kalau Mun- bumi Bangkong. panggung nganggo tatapakan Ada panggung. nya panggung Ya, ada ya, tatapakan ya, handapna ya, ya. kapungkur mah tah bade didamel eta kapungkur kantos sabaraha jalmi tah tuh yuk terus digentos di aya 5 jalmi mah Itu berhasil. teu berhasil kayaknya udur mah eta teh kayaknya pupus eta teh di dinya Kepupus na ieu aya Lamun digali deui nepi ka ayeuna ge pasti kene. pasti aya masih tuh kayaknya udah saurna nya tah teh tahun terus eta mah karaton Jerona teh. Tebusan kasih racai nu belang Iya. ieu. Dah, Oh, iya, seperti iya. sirah cai kapungkur tanggawitan tangkal kedep. Lamun cek bahasa enak mah eta teh buhana meureun tapi karatona mah tembus ka sirah Iya. itu meureun. Itu jalanna mun Itu masukna nya. masukna Gerbang, pemasukan gerbang bener eta teh. Janten ieu dugi ka sirah cai. Oke. Oh. Tah usaha kapungkur ngawitan sirah cai pan kapungkur mah teh seueur tatangkalan arageun atuh. Tangkal teureuk Heeh. tahun sabaraha tadi gempurna dugi ka sabaraha jalmi tah abdi mah ninggal kieu nyulik tingkar di ku mesin sensor Nya. tangkal teureuk kira-kira cik atuh mang cing teh eta tos eta mungkin kapotong si mesin lah teh. Masina. Heeh. 2 kali potong saur abdi tadi kieukeun cik atuh cing teh eta heula eta Izin heula. izin heula atawa kumaha cing teh ah cenah tuman cenah di beleuweung gledegan ge bakal aya akibatna Heeh. Sompral Sompral ya. terus beres pandugikeun ka digentos panungare pupus Tah. paluanna Tah, sirah cai teh pan di dieu aya 2. Sirah cai teh anu di dieu hiji, nya anu diranca teh Tah, aya hiji. diranca Tah, aya aya hiji. aya Papat Yang kain. aya pakuat kaitna teh jeung eta. ya Kan Tantos, sarua eta. dek ya tanggal ge nya gede nya bisa tantos dibuka. eta tembus Tembusnya. tembus tantos udah karena batu teh terus kayak itu pasti eta batu ieu teh Oh, Ya. jadi memek ieu Temu. jadi sumber nama tina batu eta Batu lawangan eta, kan. ya Itu dia tembus eta mah enggak kene teh sana gempur malah da abdi terus karena kuda tahun 80-an nggak gempur eta mah sirah cair Tapi akhirnya berhasil kan akhirnya. ya kene. Oh ya kene ya. aya kene ayeuna tangkal turupna ya sabari itu Terlepas dari mitos etanya anu katangkap ku abdi mah saena kalau kapuku teh eta tah jiwa kami melestarikan lingkungan teh nya dan teh ieu teh dengan walaupun dengan alasan wah ieu teh aya mah gegeuna tong diganggu tong segala macam tapi pada akhirnya mah tujuannya mah untuk melestarikan si lingkungan kita teh gitu nya kita kan ayeuna kan ketika Ketika maehan orai mereka Iya. tong dipaehan cenah Ya. bisi upas gitu. Iya. gitu ternyata nilai-nilai edukasi namanya kuat beneran budak kurang Iya, betul. Begitu atur nuhun pisan Pak Odang sami-sami atau dongkap ka iya ngadongeng gitu nya di channelna Saung Antra Kusuma. Atur nuhun pisan Mang Odang cing sehat amin 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 di sadayana disehatkeun. amin Atur nuhun pisan Mang Odang. ngemutan deui kangge balaya sadaya balaya Saung Antra Kusuma anu resep manco dina program acara ngadownload dengekeun dongeng kolot tong hilap juga batusana subscribe like share and comment Komen. hatur nuhun kasadayana sampurasun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh